Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu di sareng mangbarna. Mitra dangu urang ngadongeng deui. Naraskeun hanca garapan dongeng mang anu katunda. Carita kalayan judul Samagaha di Cempala, karangan Ki Leuksa. Nyangageun mitra, Samagaha di Cempala. Sumangga urang kawitan, sok kabarayun sadayana. Sakada pula mitra kaum dangu satasan diteraskeun aya bewara ti mang anu bade ngiring ngareah-reah parantos sayogi kaos grup MDMB bahan tina katun Kombed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L, tangan panjang sareng ponok. Ieu teh bilih peryogi tiasa nga-SMS we atanapi WA ka 0885579850. Aduh nun, naon cenah MDMB mitra dongeng mangbarna. Kaosna sae mitra mangga. Mohon kene wayahna aya gambar mang kitu nya. Mangga tiasa pesen. Atur nuhun. Mitra kaum dangu, Samagaha di Cempala hancana anu katunda waktos dinten kamari parantos dugi ka ari aki-aki teh bus ka jero saung ari bijil deui ngajingjing kastrol dieusi cai panas heudak katara ngabola keneh sarta karek meunang nyait tina durukan. Oke, lebih kumakeun kuring teh ieu cek kalah hideung. Aja jauh ya udah ngomong. Aja jauh ya. Emang lagi bari terus ngadeukeutan kanu duaan. Teh loba omong, wur cai panas teh dibanyurkeun kana beungeut kalah hideung jeung kalah biru. Atuh pugu duanana ting kudu bug panaseun. Ngoreja tudang dibanyur mun-munanana. Cai beak kabeh nu duaan lantis dibanyur ku cai panas. Kala biru jeung kala hideung ting gurubug bari aduh-aduhan. Tapi si Aki kalah ngagak-gak seuri. Sok nuna kastrol kosong terus mencerong kanu duaan bari anger seuri. Lila-lila kala biru jeung kala hideung heran. Nah aki-aki teh kalah jeung sirikeun. Laat poho kana kanyeri marolong ka aki-aki. Ki, nah bet tega ngaleob kuring bet kawas kahayam nu rek didudutan nu buluna. Kunaon aki teh bet kitu yeuh? Nah sia make nanya aja lu. Nyagoyaon sia. Apan panas atuh kieu hulu meni nyanyautan kieu. Cek kalah hideung. Hanya bener banyak. Sing sia rasakeun sing bener. Aki mah percaya ayo. Cek si Aki bari kerung panona molong kana beungeut kalah hideung. Nu ditanya kerung jadi heran. Terus ngararasakeun awakna, beungeutna jeung sakujur badana. Nah, ada teh karasa panas ayeuna mah. Tiis kawas tas mani di pancuran. Kala biru jeung kala hideung silih teuteup. Geus kitu ngareret deui ka aki-aki. Wah, nyeri, panas.
ajawa tis. Tiis ki. Nya siya make tingguru begitu. Cai siya tiis disebut panas. Jigmarani siya di pancuran, sing bersih. Kumah sakabeh kokotor ta. Baju siya ulah darakil gitu siya geuleuh. Midra kala hideung jeung kala biru teu bahat. Terus arinit kapancuran. Aneh puguh ge awak sakitu ruksakna. Tapak neungeulan jeung pada ngadekan. Ayeuna jag-jag deui sabiasa teu nyeri teu beulih teu ateul-ateul acan. Heuleut sawatara waktu eta dua jalma teh geus daratang deui ka saung. Gek dariuk dina jojodog teu jauh jeung durukan. Nu seuneuna marak bakruhai. Aki-aki sila ipis bari melenyun udud padudan. Geus mandi teh. Geus ki. Rek dikumahakeun deui kuring teh yeuh. Cek si kala hideung. Nya siapa kitanya kita? Lain hayang boga kakuatan awak maneh teh. Bergawas bolon we ngomongnya. Gue ki. Hayang kuat kuring teh lah. Hayang ulah nyeri ku paneungeul. Ulah teu raku bedog. Ulah panas di beuleum. Ulah panas di kulub. Ulah eungap di jero cai jeung hayang gede tanaga. Wah, sia loba-loba teuing hayang teh. Kudu ngukur kana bujur sia bujur kudu ngukur kana kujur sia. Kudu nimang ka awak adi boga hayang teh. Nya ieu mah kumaha? Kumaha ki we eta mah. Ya baru dah akhirnya mere pijalan. Siapa sanggup ngabantu kana kahayang marane. Tapi cik terangkan heula kumaha lalakonna pangna marane. Tapi kangalaman sila ka kitu teh kumaha jangan. Kala hideung jeung kala biru. Silih andelkeun ditanya kitu mah. Teu buru-buru nerangkeun sabenerna sabab era. Ari dibejakeun tas ngagarong mah. Mana komo da ngagarongna can hasil ari awak kaburu ripuh pada ngepung pada neungeul ku urang desa. Ulah asa sok bejakeun kaki yo. Banyak ieu lain nu lian masih kene kolot marane. Ieu teh ki taeun tadi teh bahasa sumuhun bahasa aki mapa gende kuring keur digarotong. Ceuk kala hideung teu tatag nyaritana kawas nu loba kasieun jeung kahariwang. Sing bener sia ngomong teh. Nya kunyang Ieu teh ki kuring jeung Kang Ineung aya kahayang hayang baju alus. Hayang dahar seubeuh. Hayang loba duit tapi mung capek jeung mung ngamodal. Da ku kolot ge teu diwarah. Nya carana teh unggah ka imah batur we rek menta bari maksa. Tapi gagal kaburu ka pargo terus pada ngepung. Pada moro, pada neungeul tepi ka kieu yeuh. Kahayaanana. Kala biru teu asa-asa. Manehna mah balaka ka aki-aki. Ngagarong sia teh. Lain ngagarong rek nyokot banda si Durgali gitu maksudnya. Yang loba omong sia. Kudu ngalirkeun kana sirah badul. Nu kitu teh ngagarong ngaranna sia. Da ina kieu aki moal nitah ngagarong, aki moal nitah maling, ngan aki rek nitah usaha ka marane. Sia kuat tanaga marane. Carana mah kumaha wae asal kahayang jeung cita-cita laksana. Aki rek nurunkeun ilmu ka marane. Sabab aki mah rumasa geus kolot. Geus juet ka hareup. Sarta geus tereh paeh. Sedangkan ilmu nu dicekal ku aki sasa titipan. Nu geus asak pasini baheula. Yen mun aki geus bosen nyekel ieu ilmu, kudu dibikeun ka nu butuheun. Da ina aki rek nanya.
Ari marane butuh ada wanda ku ilmu. Aki-aki teh nanya bari neuteup ayeuna mah ngomongna daria naker. Butuh nage, butuh pisan Ki. We moal burung dirawu di pangku dipapag dibageakeun sabab eta nu diteangan. Tapi kuring hayang nyaho heula ilmu naon nu baris dibiridkeun ku aki teh. Ceuk si kalah hideung bari mencerong. Kieu dak. Aing ngaran Aki teh Wajira. Asal Aki di Gunung Tarempot Tarempot. Asal Aki di Gunung Tarompet. Wadalan bandita sang abuannya. Ngan Aki teh murid mahiwal mantangul. Dia nurut ka guru sarta diusir ti paguron. Nyen terus Aki teh. Guguru ka hiji jalma sakti. Ilmu nu dipilih ku Aki ngan sarupa ilmu kakuatan awak. Anu bisa diturunkeun jeung memang kudu diturunkeun. Siapa lamun teu Aki bakal kasiksa ku eta ilmu. Wari ngaranna mah teu kudu nyaho euy. Nge marane apa sorangan yeuh? Caranya kudu tekun ngulik sakurang-kurangnya 2 tahun. Mun geus kacekel, marane kudu nyaho. Yen eta ilmu teu bisa dibawa paeh, malah bakal jadi panghalang kana datangna paeh. Tapi teu matak jamuga, kalah matak jadi siksa. Takulan dan gitu akhirnya nanya sakali teh, nyaha sanggup narima ilmu ti Aki ada wanda. Jawab anu jujur, ulah setengah hati, bisi matak cilaka. Uleng aduh kalah hideung jeung adina teh ngaharuleng. Rada-rada bingung ari ngadenge kitu mah. Tapi ras inget kana kajadian peuting kamari maranena make jeung ngalaman kasiksa. Pada ninggang, pada neungeut tepi ka hampir paragat nyawa. Jorojoy aya karep hayang males. Hayang mulangkeun ka nyeri ka urang desa Mancala. Khususna kaki Durgali nu gagal dirampok. Kumaha? Sanggup kuring maki lah. Nya kuring sanggup Ki. Cek lanceukna nyatana kalawe hideung jadi gede hate ayeuna mah. Syukur ari kitu mah. Da ayeuna dengekeun syarat-syaratna kahiji teu meunang inca di ieu tempat salila 2 tahun. Kadua teu meunang bahakana parentah Aki dititah kitu ku Aki kudu nurut. Dahar kudu kumaha ceuk Aki najan kudu ngadahar lukut ulah rek nampik. Katilu pikeun ngasahna pikeun nyipuhna kudu hirup kawasatu. Hatina dahar ulah nu meunang ngasakan kabeh kudu adah. Itu. Sare teu meunang make tilam ulah make baju, calana mah meunang ngan baju teu kudu boga. Piceun we di ayeuna. Kaobatna ku Aki rek dipiceun ka pulau kosong jauh di tengah laut. Awas ulah aral. Kajeun puluhan tahun satungtung awak can kuat. Ulah waga inja. Sakitu syaratna sanggup. Cek Aki Wajira dijawab keduaan mani bareng sanggup cenah. Syukur. Syokran baju. Medra kala biru kerung, kala hideung gogodeg. Tapi bari ngagugu baju dilaan kari calana. Geus kitu duanana dititah ngalagadung. Leos init bareng. Bari teu meunang mawa pakarang heuleut sawatara waktu nu duaan datang. Dahar si sapa? Kala biru ngaulang atuh kitu deui kala hideung. Heuh dititah ngadahar gadung dadakan. Meunang ngalamanehna mangkaning gadung teh geus pada nyaho. Can diperuhkeun racunna mah ngabahayakeun. Tapi da geus kedal sumpah yen rek taat satia ka guru. Atuh tuluy gadung atah teh di dalaharan. Mesek cangkangna henteu ku peso cukup ku disegetan ku huntu. Tapi aneh. Teu karasa teu matak nyeri beuteung, teu matak beureu.
duana kalah katerab cenah sebeheun. Kala biru jeung kala hideung sila ipis dina lukut nyang hareupan guruna. Kumaha ayeuna? Karasana ngeunah? Lumayan gitu. Aduh. Ceuk kala hideung bari kutap ketap. Salajengna kumaha ki? Manyeh duaan diwajibkeun ngalacuruluk. Hah? Cenah curuluk panganan ge caruluk. Salah maca eta mah. Ngalacaruluk anu geus karoneng, anu geus kolot. Bawa ka dieu sing loba. Bral gelamiang. Ceuk Aki Wajira tanes naker. Dua murid teu baha terus init neangan tangkal kawung anu geus buahan. Liwat wanci manceran karek daratang deui mawa caruluk. Samangar sewang digusur maniti babalegeg da puguh berat. Taki, caruluk tah. Ceuk kala biru bari gek diuk. Kala hideung ge nurutan napasna ngahegak. Awak mimiti karasa riged arateul jeung merang. Manyi ka itu. Mani kunaon ki? Kapancuran? Sigeula cia balagug. Lain kapancuran geledah ku caruluk menang nyacag. Balurkeun kana awak cing imut. Hulang deui duana ngahulang. Ada geus padanya. Aduh. Kulungun caruluk teh kacida ateul namun antol kana kulit. Hari ieu kudu dibalurkeun ka sakujur awak puguh matak seungah. Tapi ingat deui kana janji kapaksa digugu dilaksanakeun. Masing-masing nyacag caruluk geus kitu dibalurkeun ka sakujur awak. Aki Wajira ukur nempokeun bari nyereng. Dina hatena muji kana wawanen muridna da manehna mah baheula basa mimiti ngulik eta ilmu. Teu dipolototan heula mah ku guru, teu buru-buru ngagugu. Kitu kaayaan kala biru jeung kala hideung. Dilatih ku Aki Wajira, diwarah ku cara anu mandiri, beda jeung batur. Dahar sapopoe lain sangu tapi bebeutian. Bubuahan anu atah teu dipasak ku seuneu. Nginum ci atah mandi ci ibu nu ngapoe dibalur ku caruluk. Ngadaharan gadung atah jeung sajabana. Ari Aki Wajira ngalpoe nurunkeun elmuna. Elmu tunggal keur nguatkeun sakujur awak. Tapi matakeun eta elmu kacida lilana. Kudu tahun-tahun taya eureuna. Sakada heula mitra kaum dangu satacan diteraskeun aya bewara ti Mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB bahan tina katun Kombed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L. Tangan panjang sareng ponok. Ieu teh bilih peryogi tiasa nga-SMS we. Atanapi WA ka 088557850430. Aduh nuhun, naon cenah MDMB mitra dongeng Mang Barna. Kaosna sae mitra mangga. Mohon kene wayahna aya gambar Mang kitu nya. Mangga tiasa pesen. Hatur nuhun. Gancangna carita 2 tahun geus kaliwat. Kala hideung jeung kala biru geus beda kaayaanana. Buuk jabri gimal awak hideung semu herang kulitna kanel. Reungit geus teu kuat nyoco. Ku hileud bajra teu karasaeun. Dicocok kala teu teurak.
sabab salila 2 tahun teh sarege buligir dina lukut. Disimutna ku ibun ditilaman ku jagat bumi. Mani ku caruluk dahar gadung atah. Hirupna kawas bagong. Aduh kacida pisan bedana jeung baheula. Ayeuna mah awakna kuat waweg gede tanaga gede wawanen taya kasieun. Tapi kaayaan Aki Wajira jadi sabalikna. Awak beki ruksak begang semu bongkok. Tanaga ngurangan kasakten ngorotannya dina hiji poe nyalukan 2 muridna. Tarojol kalah hideung jeung kalah biru nyampeurkeun gek dariuk ngajajar hareupeun guruna. Dek naon nyalukan kuring ki? Ceuk kalah hideung ngomong jeung basa kasar garihal taya kasopanan pisan ka guru teh. Lain atah warah tapi memang kitu diwarahna ku guru. Dengekeun ku sia kalah hideung. Kalah biru. Aki teh geus jajak 2 tahun ngawarah marane. Ilmu Aki unggal poe diturunkeun sarta diterapkeun kana awak marane. Pilaku ku marane teu karasa. Ceuk Aki Wajira bari nunjuk kana beungeut muridna. Cek muridna anu 2 meh bareng karasa cenah. Lagun lantaran kitu poe Aki rekamanat. Bisi marane rek nguji kekuatan diri nyoba-nyoba kekuatan badan beral geramiang. Sing teteg sing bang belas hade ulah satengah. Tapi omah sing inget kana babada Aki. Ilmu nu aya dina awak marane can sampurna. Kudu disibuh, kudu diasah. Butuh waktu keur nyampurnakeunana. Marane duaan kudu init ka pulau kosong. Cicing dirinya ulah kurang di 10 tahun. Ulah bebekalan kadaharan kudu sabeunang-beunangna di tempat eta. Tayuna bisa rek ngajajar ilmu beral init ka pakampungan. Tapi omah ulah sologot teuing ulah wani teuing. Sabab kulit marane can kuat sampurna aya kene di antarana pakarang batur anu baris teura kana kulit marane. Mun manggih ponggawa kerajaan ulah dilawan. Mun amprok jeung para prajurit ulah diayonan. Leuwih hade lumpat sabab marane moal kuat. Sakitu amanat ti Aki. Jeung deui kade isuk jaga ningke teh lamun marane geus kolot atawa dibarengkeun hirup tepi ka kolot kawas Aki. Ilmu kudu diturunkeun. Ilmu teh kudu diturunkeun lamun teh diturunkeun ka batur moal bisa bae sampurna marane. Mitra kalah hideung jeung kalah biru ungut-ungutan duanana sargep naker kana ngabandungan papatah anu jadi guru. Pok kalah hideung nyarita nya heuge sakabeh amanat Aki rek dikugu dijalankeun ku kuring duaan. Lamun kitu carana poe ieu pisan kuring derek init ka desa Mancala hayang nuluykeun hanca bareto nepungan deui si Durgali. Ceuk kalah hideung tetela panasaran keneh sarta neuteuli ku Ki Durgali jeung baturna. Kumaha kana pagi mah moal nyarek moal ita. Nuhun Ki, nuhun. Biru, ayo urang init ka desa Mancala euy. Urang ngajajal pangabisa urang balitungan jeung si Durgali. Kalah hideung ngareret ka adina ngajak init. Ayolah, kasalongko. 2 tahun teu liar pisan yeuh. Jung duanana nalangtung. Singkil rek init ka desa Mancala make baju sabiasa. Tibareto kakara dipake ayeuna. Oro kaya beda rasa sahara teu marerang. Rariged make baju teh da teu tuman geus heubeul sok buligir wae. Ceg kana bedaog kop kana lama keur bengker sirah. Supaya buuk ulah ririaban. Torojol duanana kaluar ti saung. Niatna rek langsung init
ka desa Mancala. Tapi kadek ge sababaraha lengkah. Kadenge aya anu ngajeduk kana tihang saung. Malah saung ge tepi ka ngarieg. Kala hideung jeung kala biru ngarenyag terus malik nenyo ka saung. Ari breh aki wajiran angkarak bengkang. Panon bolotot leungeunna japlang sirahna adek kana tihang. Jigana teh ngajengkang terus tidak gor da buktina saung teh mani ngarieg. Kak kunaon si Aki? Modar meureun pan jangjina ge kitu. Mun elmu geus diturunkeun manehna rek modar. Cek kalah hideung bari terus balik deui ka saung. Adina nuturkeun. Barang dipariksa teu salah deui. Aki wajira geus teu aya nyawaan. Karibanusan nu geus teu usik teu malik. Kala biru jeung kala hideung cara lohok bengong. Sajongjongan mah samara pola samarampa. Naon anu kudu dipilampah. Tapi sanggeus rada lila sadar. Jeung ngarti yen mayit kudu dipulasara, kudu dikubur. Nya harita keneh duanana digarawe ngali taneuh keur ngaruang guruna. Ngalina teu make parabot dikeruk we ku leungeun. Ramona heuras kawas garpuh beusi. Duaan teu paanel-anel atuh beuki lila beuki jero nya akhirna anggeus. Regeyeng mayit guruna teh dipayang ku duaan. Teu make aturan itu ieu brus layon diasupkeun kana liang kubur. Burusut disaeur sora taneuh seahan daruan. Sorana mata keung jeung geuman. Tekung silila geus lita deui. Taneuh dibabener terus make ciri ku batu ditangtungkeun. Minangka tutunggulna. Geus kitu makalah hideung pok ngomong. Ki, mun ge carana kuring duaan minta idin. Rek terus init ngalalana moal balik deui ka ieu tempat. Muga-muga Aki sing bisa reureuh kalayan tenang. Ulah melang sumareang, ulah rungsing kumareming. Sing labas bangblas ngambah alam anyar nyorang alam padang poe panjang. Kala biru ngarenghap leungeunna ngarawu taneuh. Wur diawurkeun kana kuburan guruna jung cengkat. Terus ngaleos init dituturkeun ku lanceukna nu tas amitan ka guruna. Dua murid anu aneh teh harita leumpang patutur-tutur. Teu ngomong sakecap-kecap acan. Dina masing-masing hatena mikir nyawang kanu geus kasorang. Netep kahareup kanu bakal kaalaman. Meureun kajadianana moal beda jeung guruna. Leumpang dibarengan ku ngalamun dijajabkeun ku angin leutik nu ngahiliwir. Dituturkeun ku sora manuk anu recet. Dangdaunan ting aroyag pating arulang kawas anu ngagupayan. Mileuleyankeun kadua murid nu satia ka guru. Gaur sora maung, segor sora bagong. Monyetna pating gurayang, lutungna pating jarendul. Surili pating carerit ting guntayang dinadahan. Kawas nu hayang nuturkeun ka kala hideung jeung kala biru. Anu init bari jeung can puguh balik deui ka dinya. Cag tuna kahareup kasamber deui. Ayeuna urang malikan ka tukang. Nyaritakeun deui kaayaan di jero nagara di nagri Cempala nidra nya. Di nagri Cambala. Khususna di desa Mancala. Anu kungsi kaasupan dua garong tea. Tisaprak aya laporan ti ponggawa desa. Ti nagara merul prajurit nu ngarona ngariksa desa Mancala. Heuleut 2 poe datang prajurit tapi teu aya naon-naon. Malah kungsi didatangan wanci peuting aman teu aya pancabaya. Tapi najan bari jeung kitu.
Para patugas keamanan teu Cileureun tetep caringcing pageuh kancing. Siap siaga pikeun yang hareupan sagala rupa kamungkinan. Malah dina hiji mangsa aya menak nagara nu ngahaja meresaran ka kapala desa supaya nyusun barisan rona anu ditugaskeun khusus pikeun ngajaga keamanan lembur, boh beurangna, boh peutingna. Sistem keamanan lingkungan geus diterapkeun, malah geus lain pasualan anyar. Tiba heula mula geus aya diunggal imah boga kohkolawi. Gunana pikeun silih bejaan di mana aya karaman. Kocap dina hiji mangsa kapala desa ngumpulkeun para ponggawa tua kampung, kulisi desa, kabayan jeung para inahong-inahong desa mancala kumpul ngariung di balai desa ngajajar rek ngayakeun sawala. Ngong kapala desa mimiti biantara. Batur jenuk balarea dulur-dulur kadang warga desa mancala. Geus leuwih ti 5 bulan. Urang sarerea ngajaga keamanan desa tina sagala rupa gangguan, boh di luar boh di jero. Tapi kadenget ieu can aya kajadian anu tumiba ngandung harti. Yen desa urang aman raharja, sepi paling tawong rampok hal ieu teh taya lian. Iwati kuryekna rahayat sakumna, oge kukuatna kasadaran sarerea dina hal gawe babarengan ngajaga keamanan. Tapi sok sanajan kaayaan aman, malah 2 garong nukungsi kate waktu datang deui. Urang sarerea ulah balangah, ulah rasa maneh, ulah didaguan riweuhna. Tetep kudu ditiung memeh hujan, bisi sawaktu-waktu datang bahya anu teu disangka-sangka. Takulantaran kitu omat rona ulah kenor, unga peuting kudu aya bari siaga manakomo desa urang sasat jadi contoh, jadi tuladan nu geus sababaraha kali menang pujian ti pihak karajaan. Mitra hadirin jempe kabeh saregep naker ngabandungan omongan kapala desa. Sanggeus kapala desa jempe kidur gali nema pokna deh. Leres kauladun, kasauran juragan kubu teh teu lepat. Urang sadaya ulah boga rasa aman, tapi kawaspadaan mah kedah tetep dijagi. Margi simkuring emot kana kajantenan ti payun, nalika 2 garong katangkep teh. Harita teh ngadadak ngiles, teu puguh anu nyanakna. Nanging ku emutan simkuring, moal lepat deui eta teh diturungan ku guruna. Teras dicana ka padepokanana, dilatih deui, diwarah deui, ditambih deui ilmu panemuna. Tak kumargi kitu bilih isuk jaganing geto eta garong datang deui, urang sadaya kedah tatan-tatan upami tiasa mah para pamuda desa ye kedah dilatih ngajaga. Neng nong anu dipika maut cager pohara mitra hanya hapunten semudaya kalepatan nuhun kana paratosanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.